Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng sim kuring mangnana nagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh. Nyanak hiji jejer carios Jawara Tileuweung Hideung bagian anu ka-20 dinten ayeuna teh nya ya. Hanca garapan dongeng Sunda waktu dinten kamari terus dogikeun ka Aki Roji tua kampung supala sareng anu sanesna nuju ngarariung di tepas bumina tua kampung nyambar ya terus dogikeun kadinya. Eta acan di kawitan mang sejak kintun-kintun heula kanggo bara Sunda sadayana. Nu parantos manco dina handphone sewang-sewangan. Pon kitu deui anu tos satia salawasna. Kadangkeun kana pidangan dongeng ti mang ieu mang aturkeun nuhun. Oge anu parantos subscribe, like, sareng komen dina channelna mang. Sami mang ngahaturkeun nuhun ka sadayana. Bara Sunda saparos teh nyangkolong teuing kana waktos ieu pidangan dongeng Sunda dina jejer carios Jawara Tileuweung Hideung bagian anu ka-20. Masih hiasana mang nyalira. Mudah-mudahan sing janten panglipur kanggo kalebu pangbeberah kana manah bara Sunda sadayana. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Nah ari tua kampung oge pituin urang dieu deui. Cek Aki Roji malik nanya ka tua kampung. "Ya Ki, kuring ti dieu tegas mah." Temal tua kampung. Nya alus we. Hari tegas urang dieu mah. Jadi teu kudu unyang-anyang kanu jauh. Ari kabeh karuhun di darieu mah. Cek Aki Roji bari ngarekepkeun silana. Geus kitu, pladog. Manehna nyeuneut heula bakona geus meunang ngalinting ku daun kawung. Ari haseupna mun nyerebung kaluar tina leang irung jeung bibirna. Ari ieu si Ujang anu patan deui. Na ti marana kitu jalu. Sabab can apa laki mah. Na sarua ti dieu. Cek Aki Roji nanya ka supala jeung kanu tiluan. Abdi duaan mah kawit ti Pasir Puyuh Ki. Atuh ieu pun paman ti Cisoka. Mung duka rencang abdi anu hiji deui mah duka ti mana. Margi anjeunna oge hilap deui saurna. Karana nami lemurna nyalira mah Ki. Tembal supala. Jadi Ujang mah lain orang dieu atuh anak kitu mah nya. Sing goreng Ujang duaan teh di Pasir Puyuh. Lumayan jauh atuh ari. Lamun ti lemur Aki mah. Cek Aki Roji. Nah, Aki kantos ka Pasir Puyuh Ki. Cek supala. Nyatang tuh kungsi majalu. Baheula we keur ngora. Ari sakalian sok nyar kalapa kadinya teh Aki mah. Sebab di lemur eta mah loba anu marelak tangkal kalapa kapanan. Jeung dari baheula mah basa Aki keur ngora. Ya sarua we. Sok liar kawas si laing jalu. Tari si Ujang anu ieu mah ti Cisoka nya lemur teh. Wetanan lemur Aki atuh ari kitu mah. Cek Aki Roji bari ngareret kamar tali nu keur diuk beh kencaeun manehna. Nya Ki, temal martali. Nah anak saha kitu di Cisokana teh Ujang. Sabab Aki ge ari kakolot-kolotna mah arapal. Tanya Aki Roji. Kutan teh kitu nya Ki. Kuring mah anakna Bah Sura jeung ambu Hamah. Temal martali. Abah Sura
anu baheula mah di satu kangen imahna teh diperlakan ku tangkal cengkeh lain, cek Aki Roji. Nyaki malah nepi kiwari oge masih kene di pelakan ku tangkal cengkeh kening akibat apakah kolot kuring. Tembal mar tali Malik nanya ke Aki Roji, hanya apalah tuh ari kabah surah anu eta mah. Sabab Aki ge baheula mah kungsi bubuara di lemur Cisoka teh kapanan. Menangkeun pamajikan urang dinya. Ngan ku sabab bonok we jodona. Nu antukna Aki papisahan jeung manehna. Nya boga budak Aki teh hiji lalaki. Ngaranna si Sardi. Anu kating di mana ayeuna mah eta budak teh. Sabab basa harita manehna keur saumuran jeung si Ujang. Anu ieu ye. Nya jeung Aki teh teu kungsi panggih deui nepi ka kiwari oge ti harita. Ari cek indungna budak mah. Cek urut pamajikan Aki. Eta budak teh ngalalana cenah. Lamun aya keneh teh mah eta anak lalaki, anak Aki. Saumuran we meurna jeung lanceuk si laing kujang. Temal Aki Roji. Kutan teh kitu nya Ki. Geningan Aki. Bet apal kal hancur kuring sagala Ki. Tanya Martali. Anya tang tuwe apal mah. Ari ka anak-anak na basura. Sabab da teu loba boga anak na oge atuh basura mah. Anu asiki harita mah. Teuing kiwari mana boga budak deui atawa henteu. Sabab geus heubeul Aki ge tara ka dinya. Jeung lamun teu salah mah ti heula boga budakna teh lalaki hungkul duana oge basura mah. Marta jeung Martali adi lanceuk eta budak teh. Tamurnan si laing mah Martalinya adina jang Marta. Temal Aki Roji. Nyaki sing horeng geningan apa laki mah ka keluarga kuring. Nuhun Ki. Geus dipanggihkeun dia jeung Aki. Cek Martali. Hanya sarua we Aki oge. Tak kieu ye gunana panca kaki teh. Jadi nu tadina teu nyaho, jadi nyaho kapanan ayeuna mah. Temal Aki Roji. Nyaki. Jadi budak Aki mah keur ngalalana muran ayeuna teh Nyaki. Eueuh di lembur. Cek Martali. Nya. Budak Aki mah keur ngalalana cenah. Bejana mah ayeuna teh teu kating keur ka mana. Sabab ti budak oge langka aya di lemur anak Aki mah. Sok dibawa we ngedar ku Aki. Jadi nurun we ka budak. Resep ngalalana. Lain ari kolot si laing na raya keneh Martali. Cek Aki Roji nanya deui ka Martali. Area keneh kulit kuring mah. Kolot kuring mah duana oge Ki. Temal Martali. Hutan teh area keneh nya. Oh syukur we di area keneh mah. Tangke lamun panggih jeung kolot tepikeun we ku si laing. Kungsi panggih jeung Aki kitu nya. Cek Aki Roji. Nyaki keun ke ku kuring bari si tepikeun ka kolot. Temal Martali. Tah ari lanceuk si laing. Nah, cicingna teh masih keneh di lemur Cijamparing. Sabab ti heula mah bubuarana teh ka dinya lain. Cek Aki Roji. Nanyakeun Ki Marta ka Martali. Nyari baheula mah Ki. Sakaluarna ti lemur Cisokana. Bubuarana teh ka Jamparing lanceuk kuring. Dan ayeuna mah geus teu di dinya deui lanceuk kuring oge Ki. Tema Martali. Nanggeus pinah deui ti dinyana kitu. Da pinah ka mana cenah? Tanya Aki Roji. Lain geus parindah imahna Ki.
tapi geus areueuh jamana duarana oge geus maraot latan dibinasa ku si balung besi tema martali Aki Roji barang ngadenge martali nyarita kitu manehna mending ngarenyag hutan teh geus maraotnya latan dibinasa ku si balung besi nepi ka kituna teu nyangka sacong ngebuuk oge Aki mah martali amun lanceuk si laing teh jeung jadi pamajikanana geus areueuh di kieuna latan diroga halaku si balung besi ceuk Aki Roji nyaki mata kuring mah najan nepi ka mana wae oge neueun ka ceuceub kanu ngaranna si balung besi teh moal wakamatakeun sare keur ka kuring mah sigana oge lamun kuring can bisa males kanyeri kanu ngaranna si balung besi najan nepi ka mana wae oge tetep ku kuring bakal diakalan eta jalma teh tah kitu ki tema martali nya aya wajarna si laing ayeuna nyarita sarupa kitu martali sabab da Aki oge sarua we milu mang teu ngeunakeun ngadengena teteh lah anak kitu mah si balung besi teh jeung komplotanana telah leungeus jeung biadab jalmana jadi buru-buru kudu ditumpul ludaskeun ku urangna eta komplotanana si balung besi teh sabab lamun kitu diantep wae karunya engkena ka anak incu urang lainna kawas kumaha cenah jalmana anu ngaranna Ki balung besi teh da si laing geus kungsi panggih martali ceuk Aki Roji anya deui ka martali acan Ki kuring ari jeung jenisna mah can kungsi panggih ngan ka tempat caricing manehna mah kuring geus nyaho sabab bola kungsi sakali ka ditu tah kitu Ki tema martali memang geus waktuna ayeuna mah Ki balung besi jeung bala-balana teh geus kudu diareureunkeun we ku urang sugana tu ari ku ayana ngaji kieu mah kakuatan maranehna teh bisa dihancurkeun ku urang lah-lahan we keur naon hirup oge ari kudu sembah sumujud wae ka Ki balung besi jeung pada baturna mah mudah dina paeh ngabale bangke ngajampana bugangna oge keur kuring mah moal matak panasaran teuing Ki tempas tua kampung tua kampung ajang sanyana kudu kitu pangpangna mah urangna we kudu bisa ngahariji jeung boga kawani lamun arek ngalawanan kana hiji kakuatan anu gede mah ulah rek ku sosoranganan sabab urang rising hareupan ku urangna oge kapanan gede kakuatanana sugan we atuh ku ayana kieu mah urang kabeh teh bisa nepi ka hasil ngalancurkeun maranehna tah kitu tua kampung ceuk Aki Roji nya Ki kitu tema tua kampung hanya sing sabar we heula martali sugan kurang bisa dihancurkeun eta kakuatan si balung besi teh jeung pada baturna tari ieu si Ujang anu ditaregos ye teh mana lemur teh kajeng poho deui ka lemur sorangan ceuk Aki Roji ngajak nyarita ka si Doleng nya Ki kuring mah poho deui ka lemur sorangan teh sabab basa harita aya karaman ka lemur kuringna masih leutik keneh tan apal kangaran lemur sorangan Ki tari caritana mah kieu ye bisi Aki hayang apal mah tembah si Doleng bari tuluy nyaritakeun lalakon hirupna ka Aki Roji mimiti aya si Baron jeung pada baladna anu datang ka lemur manehna tu nepikeun ka ngadurukna lemur kabeh dicaritakeun ku si Doleng malah ku manehna oge didongengkeun ka Aki Roji
yen aya jalma cenah anu saat nulungan ka manehna. Sigana wae lamun jalma mah anu nulungan ka manehna iheung cenah manehna hirup oge. Tah kitu Ki, tambah si Doleng. Kutaan teh kitu nya Jalu. Aduh teuing atuh, nasib si Laing teh ari kitu mah. Beuh, aya kut talalenges pisan atuhnya anak kitu masih palunggeus jeung pada baturna teh. Keun bae sing sabar weh Jalu. Sugan engke mah komplotanana si balunggeus ieu teh bisa dibarantas ku urang. Tadi si Laing mah sarua meunannya di Pasir Puyuh. Baturna si Ujang anu ieu. Cek Aki Roji nanya ka si Sudil. Nya Ki, uing mah salemur jeung Supala di lembur Pasir Puyuh. Tama si Sudil. Nah anak saha si Laing di Pasir Puyuhna teh Jalu? Cek Aki Roji nanya deui ka si Sudil. Kuring mah anak Mang Ocan jeung Bi Ocin Ki. Tema si Sudil. Jadi si Laing teh anakna Ocan jeung Ocin. Ocan nu sok nyenan perah badog lain. Cek Aki Roji nanya deui ka si Sudil. Nya Mang Ocan anu eta Ki. Tema si Sudil. Kutan anakna Ocan si Laing teh. Tuh hari ku panca kaki kieu mah kapanan jadinya raho. Hanya syukur we hari si Laing anakna Ocan Ocin mah. Nah raya keneh kolot ilaingna. Cek Aki Roji. Aya duanana oge Ki. Tema si Sudil. Hanya syukur atuh hari raya keneh mah. Cek Aki Roji bari ngenyot ududna. Kayaan harita di lembur Cikarunggang wanci geus maju ka peuting. Teu karasa nyelekna waktu teh ari ku dipake ngawarangkong mah. Harita tua kampung jeung anu sejena. Satenyo mimiti arasup ka jero imah. Malah manggeus singgal oler di rohangan. Adena wae imahna tua kampung teh gede. Jadi sanajannya oge loba jalma anu ngadon marilu sare di dinya. Teu burung we kaasupkeun kabeh. Tapi aya oge anu singgal olerna teh dina palpuh tepas imah. Ngejarkeun teh meh teu pasasedak teuing we. Jeung deui cenahkeun we dasarua wae cenah aya kangaranan sare mah di mana-mana oge peureum. Wanci beki dieu beki maju ka tengah peuting. Hawa di sabudeurna eta lemur. Geus mimiti karasanya cep. Matak paal kana kulit. Maklum sebab aya eta lemur teh. Di sana pun gunung pisan. Jalma anu area di imahna tua kampung katenyo awak jeung sirahna geus di kararimun ku sarung. Sing ngarengko bari jeung ngarasakeun tiisna peuting. Antukna reup. Kabeh sarare. Bangun anu talibra nakeranan sararena teh. Sabab geus carape eukeur mah. Dipepene ku hiliwirna angin peuting jeung ibun gunung nu tarurun nyimutan ka eta lemur. Bari jengkur keur karerek kituna teh jadi tempas jeung pada baturna. Sugan mah perang dunia kadua we. Kocapkeun isukna baraya kira wanci haneut moyan. Tua kampung jeung anu sejena geus katenyo deui sing garulung di tepas imah. Bari jeung sing suruput cai kopi panas. Ari lawuhna goreng ulen. Uguh we matak haneut kana beuteung. Diparengan ku jeung ngawarangkong. Bari sing pelenyun udud. Jalilah ti harita runyung kadinya aya saurang lalaki anu datang.
nyamperkeun ka tua kampung anu keur ngariung di tepas imah. Cing horeng si Sabri nu datang ka dinya teh salah saurang wargana tua kampung anu diutus ku tua kampung pikeun ngabarejaan ka wargana sangkan datang heula cenah ka imahna tua kampung sabab rek aya anu tepikeun. Sanggeus si Sabri adi sagigireunna tua kampung pok kadenge salah tua kampung anu nyarita ka si Sabri. Kumaha Sabri? Nah warga urang teh geus dibarejaan ku si laing. Sangkan dina deungeut ayeuna cenah datang ka dieu sabab rek aya nu ditepikeun ku kuring, cek tua kampung nanya ka si Sabri. Tos tua kampung, wah abdi name tadi wartosan heula sadayana oge dipewarang ka dieu. Sigana sakedap deui oge mah teu burung ka darieu geura. Emah si Sabri. Oh nya syukur ari geus dibarejaan kabeh mah Sabri, cek tua kampung. Tekung si lila ti harita brudul nyawe tadinya loba warga anu daratang tuluy sing karulung di buruan teh sirikna kolot budak awe lalaki kabeh tumplek araya di buruan imahna tua kampung sabab bada hayang nyaho cenah. Nah naon anu rek tepikeun ku tua kampung ka maranehna atuh di buruan imahna tua kampung jadi tambah loba ayeuna mah ku jalma. Mun teh sirikna heureun usik pakegelek sirih seredkeun bujur. Sanggeus urang lembur daratang kabeh ka dinya. Tekung silila ti harita jeung tua kampung katenyo nangtung. Geus kitu maju manehna ka hareup nangtung di hareupeun warga lembur nu rek ngadarengekeun kana naon rupa nu bakal ditepikeun ku manehna. Pok tua kampung kadenge biantara. Dulur-dulur saha lembur baraya sadesa anu sami ku sim kuring dipihormat sadayana. Sim kuring saacana nganuhunkeun pisan ka barasa kabeh. Rehna anu dina deungeut kiwari geus nyemponan yeuh kana pangangkirna ti sim kuring salaku salah saurang pangurus anu aya di dieu. Atuh maksud jeung tujuan kuring pang nanyalukan ka warga lembur cigarunggang sakabeh teh aya lian lintang tirik umajak ka sarea dina raga keur merangan kana kajahatan anak Kibalong Wesi yang pada baturna anu sela ieu geus dipigawe kapanan ku maranehna jeung geus ngaruksak we pang-pangna mah kana kahirupan urang sakabeh anu area di lembur. Mun kitu deui ka lembur-lembur anu sejenna anu teu pati jauh ti wewengkon urang. Da ku kituna kuring rek umaja ka dulur-dulur keur merangan kana kajahatan anak Kibalong Wesi jeung pada baturna. Nya carana teh lintang tinggal datangan ka tempat caricingna manehna. Oh cek johagna mah urang gompor we ku urang eta tempat caricing maranehna teh. Sabab lamun teu kitu mah lajan dalah nepi ka iraha oge nepi ka belut-buluan cek babasana mah. Oh nya anggar we meureun kieu urang teh satuluyna bakal diruksak ku si Kibalong Wesi jeung oplotanana. Da ayeuna nya geus aya yeuh dulur-dulur urang anu teh lemur Cihulang anu geus leuwih ti heula rek berjuang ngabarantos ka Kibalong Wesi jeung anu sejenna. Toas anu geus kasaksi ku barasa kabeh rehna baraya urang anu teh lemur Cihulang kabeh ge nya geus area di dieu yeuh. Da atuh ku kituna sing saha wae anu rek milu bebela pati jeung kuring atawa jeung anu teh lemur Cihulang pon kitu di baraya urang anu opatan
anu dina peuting teulang geus kungsi merangan ka si Baron jeung pada baturna. Sok urang ngacung jeung misahkeun diri ka bakatuh ieu. Atuh anu henteu mah nya teu naon teu kudu ngacung sagala rupa. Tah kitu we meureunana dewara anu kukuring ditepikeun dina deungeut kiwari teh. Ceuk tua kampung bari mencrong ka wargana nu kerajeg narangtung di hareupeun manehna. Ari urang lembur anu hayang mariru bebelapati mah maranehna geus teu harese deui. Tuluy ngaracung geus kitu parindah misahkeun maneh katebeh katuhueunana tua kampung. Aya oge nu keur silih reret heula jeung pada baturna. Nya entuk nama warga lemur Cigarunggang, kolot jeung barudak ngorah utamana mah loba anu marilu, malah geus reang naranyakeun ka tua kampung ngarek iraha cenah initna. Teu lila ti harita tua kampung kadenge deui nyarita ka wargana. Aku ayeuna kieu kuring kacidang ngarasa atohna ieu nanyana oge. Sabab hartina di lemur urang teh rasa duduluranana masih aya jeung gerde kene ieu. Rasa sapapait sama manisna teh boga rasa belapati dengan belaan lemah caina. Nya nuhun sakali deui. Tah ayeuna kieu anu rek milu init bebelapati jeung kuring baralik we heula ka imah bawa pakarangna sewang-sewangan. Geus kitu karek baralik deui ka dieu nya. Anu kadieu geus balik ka imah teh ulah palaka tuluy hees. Cilaka meureunana. Atuh nu sejenna anu marilu mah sok we baralik deui ka imahna jalankeun pagawean kawas biasa. Tah kitu we meureunana kudu saulanan mah. Ceuk tua kampung jeung pupeujeuk heula ka wargana. Ade ulah tuluy sarare cenah. Balik ka imahna teh. Geus kitu mah urang lemur anu rek marilu bebelapati kabeh marulang heula ka imahna. Ari tua kampung saenggeus wargana sing ngaleos ti dinya. Manehna nyamperkeun deui ka nu sejen. Bek silah dina palupuh milu ngariung jeung anu liana. Teu lila kadenge suara Kiroji anu nyarita ka tua kampung. Loba geuningan anu rek maliluna oge tua kampung. Syukur we. Jadi kakuatan urang teh leuwih namahan. Ceuk Kiroji. Nya ki sebab kumarehna oge karasa meureunana lamun di arantep wae mah. Komplotanana Ki Balung geus teh atuh leuwih nanya baris ngagalaksa we meureunana. Arusa ka urang lemur anu area di dieu. Tema tua kampung. Nya emang kudu kitu. Ari jadi jalma mah kudu sarua boga rasa belapati na kalemah cai. Kudu sauyunan. Sangkan moal aya nu ngajajah hirup teh. Kebarihan atuh. Ku bangsa deungeun kapanan. Hirup urang teh ayeuna keur dijaraja. Atuh cik ku bangsa sorangan mah. Ontong make jeung pipiluan ngajajah sagala rupa. Ceuk Kiroji ceplukna we ngomongna teh. Haja manehna mah nyarita kitu teh. Iniran katuan panerhuk jeung baturna anu duaan. Anu harita keur aya di dinya. Kan ku sabab teu ngartieun meureunana. Kalau naon anu keur diomongkeun ku Kiroji jeung tua kampung. Jadi nyala lempeng we maranehna mah. Nya kitu pisan Ki. Emang bener naon anu bieu ku Aki geus dicaritakeun teh. Tema tua kampung. Kaayaan harita di eta lemur baraya wanci nu maju ka beurang. Panon poe nu tadina karasa genah teh ayeuna mah mimiti karasana panas. Angin leutik ngahiliwir nembah kana tatangkalan. Daunna pating garupae jeung arulang.
jika nuker hayang marilu nyaksian katua kampung jeung anu sejena anu dina mangsa harita keur ngarayakeun babadamian di imahna tua kampung. Kira wanci pecat sawed warga lamur anu tadi baralik heula ka imahna ayeuna mah geus datang deui kaburuan hareupna tua kampung jeung geus samapta ku pakarangna sewang-sewangan anu mamawa arit wae aya ari dina cangkeng kencana ngagaplek bedog atuh anu mamawa wae halu aya ngejarkeun teh bedogna rompang cenah dari kudu ngasah heula mah lila atuh nu mamawa pacul oge teu kurang ngejarkeun lamun kuring pae kari panggalikeun we cenah meh gampang. Sanggeus kabeh araya deui di buruan hareupna tua kampung. Teu lila tua kampung kadenge nyarita ka wargana. Da ayeuna mah sok we di darinya heula dagoan. Kuring rek badami heula jeung anu sejena ieu teh. Sabab me pugu segala rupana. Cek tua kampung. Atuh mangga cenah ngiringan we kumaha saena. Emang warga reang saur manuk baraya. Teu dilapok kadenge deui tua kampung anu nyarita ka Kiroji. Da kira-kirana narik wayah kumaha ngajora dituna teh ki? Cek tua kampung nanya ka Kiroji. Nyari cek kuring mah. Lamun bisa datangna ka dituna teh penting we tua kampung. Jadi ulah burang keneh. Bablain kunana unari burang keneh mah. Utang tuna oge kadaratangan urang ka dituna teh ke kamaranehna. Gampang pisan di kanyarawankeunana. Nu antukna tak silaka ka urangna. Atuh sajabana ti kitu kapanan urang mah can nyaho kaayaanan di tempat musuh teh. Tah kira-kirana lamun hayang datangna kaditu pas peuting na kudu wayah kumaha ti dieuna initna martali anjeun mah kapanan geus nyaho lain kaditu. Emal Kiroji bari malik nanya ka martali. Nya ti dieu mah kira wanci sariak layung we ki lamun hayang nepina kaditu pas peuting mah. Emal martali. Nya geus we kitu. Jadi sariak layung we urang arinitna ti dieu teh tua kampung. Cek Kiroji. Kitu nya ki. Nya kitu ari atuh. Tema tua kampung. Wanci beki dieu beki nyerelek maju ka beurang. Istuning teu karasa sadetik-sadetik na teh. Detik ka menit, menit ka jamna. Harita oge. Wanci teh geus rek asup deui ka wancina sariak layung. Tua kampung jeung anu sejena katenyo geus taratantatan. Rek arinit ka pasir siluman. Tempat caricingna kibalung wesi jeung anu sejena. Sanggeus kabeh sariap jeung samapta ku pakarangna. Pring tua kampung tuan panderhuk Kiroji Kimardi supaya pun kitu deui sakabeh warga lemur anu araya di lemur Cigarunggang mimiti kaluar ti buruan hareup imahna tua kampung. Aya nu sakudana teh duaan. Aya oge anu ngan saukur laleumpang anu teu kabaragean kuda mah. Alut ngengkeuy ngabanalut kemat-kemat nyatang pinang. Kadia sireum anu keur baris dina batu. Iring-iringanana tuan panderhuk jeung anu sejena. Tuluy laleumpang muru ka pasir siluman. Dipirig ku hileuwirna angin. Dikendangan ku reangna soragaang jeung jangkrik anu ngikrik di sapaparatna jalan.
beki lila aleutanana tuan panerhuk beki jauh wae kaluarna ti lemul cigarunggangna teh kuda ngahaja teu ditelegarkeun sabab karunya cenah kan ulah lempang jadi dilempangkeun we kuda teh biasa. Ari martali harita manehna diuk jeung Supala lempang panghareupna minangkana mah anu jadi panunjuk jalana sabab iwal ti martali cenah anu apal ka tempatna Ki Balong Wesi teh. Si Sudil jeung si Doleng dibaronceng ku batur-baturna Ki Mardi anu kaperengan maranehna mah marwah kuda ti lemburna. Teka catur lilana di jalan aleutanana tua kampung pon kitu deui anu sejena geus arasup ka wewengkon Pasir Siluman. Reg kuda anu keur ditunggangan ku Martali jeung Supala teh ngaraneg heula atuh anu sejena oge sarua reureun. Teu lila ti harita kadenge Aki Roji anu nyarita ka Martali nu keur aya di situkangeunna Martali. Aya naon Martali? Make ajang eureun heula ieu teh, cek Aki Roji bari mencrong ka Martali. Ayeuna urang geus aya di wewengkon maranehna Ki. Ieu tempat geus asup ka Pasir Siluman ya. Maksud kuring teh ayeuna nah urang rek badami heula di dieu atau aku mah lamun geus ieu, cek Martali bari ngalieu ka Ki Roji. Hutan geus aya di Pasir Siluman urang ayeuna teh Martali. Nya hayu atuh urang badamikeun heula ayeuna mah narek kumaha cenah, cek Aki Roji bari nyampeurkeun ka tuan panerhuk tua kampung jeung Ki Mardi anu teu pati jarauh ti maranehna. Sanggeus deukeut kana tiluan pok kadenge Aki Roji nyarita. Tua kampung, tuan panerhuk oge si laing Mardi. Ayeuna urang teh geus aya di wewengkonna Ki Balong Wesi cenah, cek Martali mah bieu. Tah ayeuna narek kumaha? Narek digurudug wae ku urang atawa kumaha ieu teh, cek Aki Roji bari jeung mencrong kana beungeutna anu tiluan. Bara Sunda di mana wae ayeuna anca garapan dongeng Sunda dina jejari carios Jawara ti Leung Hideung bagian ka-20 umang dicekapkeun nugikeun ka dieu wae. Insyaallah bagian anu ka-20 hijina umang sejadi lajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Mang nyuhunkeun diapunten bilih seueur kakirangan dina midangkeunna. Mang saja pamit kasadayana lujeng kantun permios.